اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما tilu janji Allah ngucapkeun wa rahmati wasi'at kulla syai' di jerona ayat tilu hiji alladzina yattaqun dua wa yutuna zakat nomor katilu yu'minuna bi ayatina nu imankeun ka aya tilu mantak Kangjeng Nabi Musa teh teu eureun terus ka umatna dakwah ngadakwakeun nu tilu para kaum Bani Israil kaum Yahudi kade ulah ninggalkeun anu tilu hiji nu bakal kabere rahmat Allah surga tel ladzina lil ladzina yattaqun kade cek Kangjeng Nabi Musa sing takwa ka Allah tuturkeun aturan-aturan Allah sing sieun ka Allah cak Allah haram-haram cak Allah wajib-wajib cak Allah makruh-makruh cak Allah mubah-mubah kade cak Kangjeng Nabi Musa ulah kaluar ti aturan Allah lamun maneh nartepan kana aturan Allah bakal kakenaan wa rahmati wasi'at kullasyai. Nomor kedua cik Kangjeng Nabi Musa wahai kaum Bani Israil sing daek ngaluarkeun zakat anu geus diatur ku Gusti Allah aya zakat tijal zakat mar jeung berbagai zakat lamun hayang kakenaan ku rahmati wasi'at kullasyai kaluarkeun zakat. Nomor katilu walladzina hum biayatina yu'minun jeung jelema-jelema anu arariman ka ayat-ayat aing cak Allah. Nah bahasa iman ka ayat aing teh mencakup kana kitab Taurat bahasa ngimankeun ka ayat aing nu agung teh mencakup kana Injil bahasa ngimankeun ka ayat aing teh mencakup kana kitab Al-Qur'anul Karim. Nu mantap ku Gusti Allah dilanjutkeun alladzina yattabi'una ar-rasulal nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil nyaeta jelema-jelema anu iman baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa ka Kangjeng Nabi Musa berikut ka ayat-ayat kitab Taurat oge ka jelema-jelema anu iman ka Kangjeng Nabi Isa berikut ka ayat-ayat Injil termasuk jelema-jelema anu nuturkeun ka Kangjeng Rasulullah anu diangkat jadi nabi anu bangsa ummi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kangjeng Nabi Musa sakali ngadoa berebet datang ka kiamat. Kos kitu doa para nabi lamun ngadoa tengah peuting teh lain jang sorangan. Ya Allah ya Rabbi salametkeun keluarga abdi ya Allah salametkeun tetangga abdi ya Allah salametkeun bangsa Indonesia ya Allah salametkeun mukminin mukminat nu mantak doa khutbah teh wajib dijadikeun rukun Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat eta teh kumaha basa dunia doa eta mun urang khutbah teu make eta teu sah. Abeh ka sumarambah kabeh teu mikiran sorangan. Urang mah lain ya Allah ya Rabbi dagang abdi Gusti supaya dimajukeun. Keun gaya tetangga abdi mah mungsrutkeun Gusti. Coba. Ngadoa si kos kitu. Ya goniu ya goniu ya goniu ya goniu Gusti abdi dagang karung ti leuleutik Gusti. Sugihkeun abdi keun bae lawan-lawan abdi mah ku galedegkeun habak. Pamustungan tambah doa. Masya Allah. Takut ada tangga kos itu gak doa. Kabeh kadanan ku kieu mah ya Allah ya Rabbi abdi mah geus teu kudu dideuleu-deuleu ku Gusti urusan dagang mah tah malah geus abdi mah geus boga kayakinan ka Gusti. Tapi tetangga abdi karunya tuh majukeun Gusti tetangga abdi dulur abdi majukeun geus keun bae abdi mah urusanana tah malah urusan Gusti ka abdi mah
Abdi mah ikhlas ridho, mun dulur abdi tetangga abdi mararaju Gusti. Kiamat ngedor Gusti. Can orang ngadenge urang ngadong aku gitu. Urang mah ngadoa muriang ngadoa cager kijang urang bae. Ya Allah cagerkeun abdi Gusti, cagerkeun abdi Gusti adapun tatangga mah kajeun garering ge. Apanya ngadoa si kos kitu. Kangjeng Nabi Musa mah ngadoa seluruh nabi sakali doa berebet terus datang ke di zaman Kangjeng Nabi Musa, di zaman datang ke zaman Kangjeng Nabi Isa, datang ke zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi horenganan rahmat wa rahmati wasi'at kullasyai, cek Gusti Allah tah ieu tah ngelopkeun eta horenganan nu iman ka ayat. Mantap. Lain zaman Kangjeng Nabi Musa be urang ge kudu percaya ka kitab Allah. Kitab Al-Qur'an kitab samawi, Injil kitab samawi, Taurat kitab samawi, Zabur kitab samawi. Tetep aja akur. Di jero Zabur, Taurat, Injil eta teh nauhidkeun ka Allah, Al-Qur'an atuh sarua. Di jero kitab Taurat, Zabur, Injil, Zabur, Taurat, Injil teh di jero na teh ieu teh dakwah atuh sarua bae dina Al-Qur'an. Akur pada kitab samawi. Mangerankeun ka Allah. Sarua lantas kemudian kuari dina Injil Tritunggal, berarti ieu penyalahgunaan ayat. Kemudian dina kitab Taurat kita ka Allah, nyana lain ka Allah. Nabi ka Kangjeng Nabi Musa endahan ka Uzair. Ieu adalah penyelewengan ayat sarua deuleu. Doa Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masyaallah. Tah nu mantak rahmat, mantak inna arsalnaka syahida wa mubasysyira wa nadhira. Kangjeng Nabi nyaksian ka ditu. Sebab Kangjeng Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mentek begitu Kangjeng Nabi urang lahir ke alam dunia teh lain bae manusia anu bungah. Lauk-lauk di laut teh bararunga sarari sing jalepret kitu keneh manuk bararunga pohara. Kitu keneh hewan-hewan di leuweung di gunung kabeh bararunga tangkal kayu bararunga kabehan ku lahirna Kangjeng Nabi. Geus puguh manusia mah bumi langit bararungah lantaran Kangjeng Nabi teh rahmatan lil alam. Ieu inna rahmati wasi'at kulla syai. Masyaallah. Kangjeng Nabi asup di iman ka Kangjeng Nabi Musa berikut ayat-ayat dayana Taurat. Iman ka Kangjeng Nabi Isa di zaman Kangjeng Nabi Isa berikut ke ayat-ayat Injil. Iman ka Kangjeng Nabi Muhammad berikut ayat-ayat dayana Al-Qur'an bakal kakenaan ku rahmat Allah Subhanahu wa taala, yakni fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mana Kangjeng Nabi teh nu diangkat dari Rasul anu bangsa umi allazi yajidunahu anu bakal mararanggihan kaum ka Kangjeng Nabi makruban tertulis indahum di aranjeunayana pit Taurat wal Injil. Dina kitab Taurat jeung kitab Injil teh aya ngaran Kangjeng Nabi Muhammad, aya sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad mantak. Begitu Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia kemudian gede diangkatlah jadi Rasul. Kangjeng Nabi teh kapanggih jeung malaikat Jibril di Gua Hira. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah bari ngageter zamiluni. Siti Khadijah teh surti ieu teh lain sambarangan nu kieu mah biasana kapanggih jeung malaikat. Langsung ke malaiku Siti Khadijah teh dituruban diselimutan. Ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hey Muhammad huda udang Kangjeng Nabi ieu lain sambarangan. Ditanya ku Siti Khadijah aya naon tuan? Cak Kangjeng Nabi papanggihan kumaha manggihna?
lain lalaga aya hamba Gusti anu langit katutup cek Siti Khadijah nu kieu mah biasana jelema nu diangkat jadi nabi jadi rasul dina kitab Taurat aya paham Siti Khadijah yuk urang ka mamang teh apaleun tanda-tanda rasul tanda-tanda nabi yuk urang ka imam mamang bebeja dibuka kitab Tauratna aya lamun mah datang ke kula panjang umur haju berjuang sabada hijrah kula bakal dihareup cek Siti Khadijah ai kitu bakal hijrah ai kitu bakal perang Masya Allah jadikeun abdi sebagai bagian daripada muhajirin cek Siti Khadijah jeung bagian peperangan abdi hayang geus dinyatakeun dina kitab Taurat tanda-tanda Kangjeng Nabi teh ti mimiti rambutna pangambungna cepilna damisna angkeutna sia mah nyaho teh bahasa naon eta mah sia mah hese geus satu bahasa urang bae buukna ceulina irungna bibirna asana jorek asa teu sopan teh pan sia mah disopanan teu ngarti naon angkeut naon damis naon pangambung puyang cenah ngol ka kiai sakalina disogolkeun asana urang teu ngeunaheun ka Kangjeng Nabi pan aya kieu bahasa teh ai kasepuh mah kulem pun rama teh nuju kulem kan ngeunah sopan ngaranna ari si Udin anak keur molor asta ai ka anak ulah kulem putra teh nuju kulem sopan amat lain di Sunda mah ai anak keur naon tuh keur dahar ai rama pun rama nuju tua kan sopan Masya Allah ajengan anu pupus ajengan pupus ai jawara teh anu main koprok modar ai nu tukang leuleumpangan teh paeh urang mah lain woi baru kiai anu paeh dak teh asana senep kana hate teh ku bahasa bae ge beda bahasa ge masyaallah nu mantak urang teh aya murikak bulu lamun aya awewe bahasana ngeunaheun ka urang coba ge urang dikareupan ku pemajikan aa haju langsung bae duit neng tah duit deng aa bade ka mana aduh asana aing asa njot-njotan geunaheun kan diaakeun gitu eta mobil kanggo neng bagus masyaallah kakarak ge aya 3 aa geus bebeakan kabeh masyaallah coba emang aing sia di ka mana gitu ka salaki ngomong ieu bangunan deuk make calana deui sia di ka mana gitu puyang tadina urang endek ke jadi henteu teu bahasa teh aa ngeunaheun kana hate mantak jelema ka Karawang haju bebeakan ge aa-na doang nu teu kuat ka dieu heula sakeun deung aa Fudoli aduh dang kunci Fortuner dibikeun ieu neng ya Karim teh kos kitu da doang teu kuat ge bahasa nanaon ge teu meuli bahasa mah tuh be masyaallah orang mah sogol dia geus madang can kasalaki dia geus madang atuh pangnyokot jotong sebagai cokor bae ieu budak dijadikeun nu ka-7 ku aing sia masyaallah bahasa nah ieu الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل dina kitab Taurat nami Kangjeng Nabi parantos aya sifatan Kangjeng Nabi parantos aya nu mantap ketika jelema maca kitab Taurat anu asli maca kitab Injil bardampas anu asli jol Kangjeng Nabi teh moal disahasa ieu pasti sesuai jeung nu aya dina kitab Taurat sesuai jeung anu aya dina kitab Injil ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad dengan berbagai ngaran Kangjeng Nabi nu kamari geus dicaritakeun di ahli surga mah Kangjeng Nabi teh Abdul Karim ahli neraka mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Jabbar ahli aras mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Majid di kalangan malaikat mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Hamid di kalangan para nabi mangaran Kangjeng Nabi teh Abdul Wahhab di para sayatin ngaran Kangjeng Nabi Abdul Qahir
para jin Kangjeng Nabi ngaran Abdurrahim, di gunung-gunung mangaran Kangjeng Nabi Abdul Khaliq, di daratan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Qadir, di lautan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Muhaimin, di kalangan kegeremetan mangaran Kangjeng Nabi Abdul Giyat, di satu kesit mangaran Kangjeng Nabi Abdul Razak, di kitab Taurat mu di Injil pop jeung sejen-sejen deui. Kitulah ngaran Kangjeng Nabi. Di Zabur ngaran Kangjeng Nabi Faruq. Wa indallah munggu Allah dina Al-Qur'an dijelaskan Toha Muhammad Yasin. Kitulah ngaran Kangjeng. Aya geus nuturkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad bakal kakenaan rahmat cek Kangjeng Nabi Musa. Nu Kangjeng Nabi Muhammad tegas tertera dina Taurat jeung Injil, sifatan-sifatan jeung ngaranna di antara gerak Kangjeng Nabi Muhammad teh ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Jumlahna sifatan Kangjeng Nabi nu tertera dina Taurat jeung Injil teh 9. Nomor kahiji ar-rasul, yattabi'una ar-rasul. Nomor kedua an-nabi, nomor katilu al-ummi. Hartina ummi anak cek Kangjeng Nabi kaula teh bangsa ummiyah. Ummi hartina ummi tara nulis tara maca ummi. Sebabun Kangjeng Nabi nulis besi bajarkeun bahwa ieu Quran teh buatan Kangjeng, mun Kangjeng Nabi maca besi Quran teh majarkeun ieu teh bacaan Kangjeng Nabi. Nu mantak teh Kangjeng Nabi anna ummatun ummiyatun la inna ummatun ummiyatun la naksubu wa la nahsibu. Sanyana kaula teh bangsa, sanyana kaula teh umat bangsa ummi anu la naksubu wa la nahsibu, tara nulis tara ngitung tara maca ummi. Tilu. Nomor kaopat ya'muruhum bil ma'ruf, nu selalu merintahkeun kana ma'ruf. Kangjeng teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah terus bae amar ma'ruf. Ka jelema teh teu eureun-eureun ditahan hade bae kade, aranjeun teh kudu salat kade, aranjeun kudu puasa kade, aranjeun teh kudu ngazakat kade, aranjeun teh kudu haji. Ya'muruhum bil ma'ruf. Nomor kalimana wa yanhahum 'anil munkar. Kangjeng Nabi teh selalu ngalarang tina kamunkaran-kamunkaran. Kade ulah mabok, kade ulah maling, kade ulah zina, kade ulah ngabohong, ulah hasud, dan selanjutnya. Iyalah tugas Kangjeng Nabi, amar ma'ruf nahi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Genep wa yuhillu lahumut thayyibat. Kangjeng Nabi teh anu ngahalalkeun kana barang-barang anu bagus menurut perwatakan. Jadi berarti ditilik tina perwatakan urang Arab, lantaran Kangjeng Nabi lahir di Arab, maka urusan halal jeung haram nurutkeun sakumaha perwatakan urang Arab. Kullu mas tatbasahul Arab bahwa halal. Kullu mas tatbasahul Arab. Setiap perkara anu dianggap bagus ku urang Arab. Sebab Kangjeng Nabi lahir di Arab. Secara umumna perwatakan.
lamun anu dianggap bagus cek watak orang Arab mana kerukut lain sebenarnya kerukut doang orang Arab anu perwatakanana murni angsongkeun ka orang Arab lamun cek orang Arab bagus mun cek orang Arab teu bagus haram matak diangsong-angsongkeun di zaman Kangjeng Nabi ka Kangjeng Nabi geus arang geus kabeh ge diangsongkeun ka Kangjeng Nabi lah dieuna nyieun ijma ulama makanan-makanan terus diangsong-angsongkeun lamun bagus cek urang Arab berbagai penelitian watak teh ieu halal mentak ieu asup kada la darara wala dirara ayat ieu ayat wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith pokokna ieu timbullah asbah wan nazair la darara wala dirara hasil daripada yuhillu lahumut thayyibat thayyibat eta adalah perwatakan nu bagus cek urang Arab nah dijieun be qaidah setiap perkara nu bagus cek perwatakan Arab maka halal hukumna angsongkeun ku ari korma angsongkeun kacang angsongkeun cau angsongkeun jambu angsongkeun kalapa kabeh diangsong-angsongkeun mun cara diangsong-angsongkeun mah urang Arab beukieun kabeh eta halal angsongkeun orai apa ini tah orai haram lantaran watak orang Arab embungeun jol bae aya lindung naon lindung belut cak orang Arab wah ini mah serupa dengan ular ini serupa tapi ieu mah kan hewan cai sedangkan setiap nu hirup di cai halal tapi cak nyana rupana kos orai aing embung perwatakan aing ka orai mah haram tah nu mantak patarik-tarik deuleu bahwa ieu teh binatang-binatang cai halal deuleu sarupa jeung oraina ngolosot-ngolosotna aing embung haram nu mantak dinya patarik-tarik cek urang Arab nu ieu halal lantaran binatang cai cek nu ieu haram lantaran sarupa jeung orai maka dibuatlah ijma ulama panjang tak orang nyaritakeun tentang belut nu mantak aya bae kitabna kitabul balut fi bayanil belut siapa pajar bohong bae aing aya siapa teu ngaji jing mantak ge ngaji cak ge jing jungjang jing cisoka eta ieu keur carita pada geus araran geus aing santri mah jeung kieu geus cara sakadar ieu mah bahwa ialah sumberna huluna aya la dororo wala diroro cara nyokotna Gus Jararago jeung malalahir Imam Syafi'i nyokot tek Imam Hanafi kieu timbul la dororo wala diroro Imam Suyuti tina ayat sawarehna jeung ayat-ayat nu lain wa yuharrimu alaihimul khaba'ith Kangjeng Nabi teu ngaharamkeun kana anu jala lember kaya ning bangke jeung sabangsana anu jala lember diharamkeun anu bakal ngabahayakeun ka diri sorangan ngabahaya eta teh haram jol bae ku ari afyun jol bae madat jol bae ku ari matu kitu ganja langsung kan coba ganja set ganja so sengat surga bidadari kakarak tilu kenyotan doang geus seuseureun. Nah, berarti ieu ganja haram. Haram tak ganja. Daunna, kembangna haram. Ganja.
Coba kuari tembakau Garut. Biasa-biasa bae budak. Haneut doang euy. Waduh, kaung rasa samsu. Ya teu naon. Sok bako. Bako Madura, bako NTB, bako Garut, bako Palembang. Eueuh nu ngamabokeun. Berarti kan henteu mabok bako mah. Nu mentak ayeuna muih deuk ngaharamkeun rokok. Atuh tinggalak. Atuh tinggalin. Ayo jieun hukum lawan ku sia fawaidul makiyah. Mentak urang sok terbawa arus, aji heula. Lamun teh mah eta ganja haram jelas. Sedot ku sia. Sakali sedotan, 2 kali sedotan. Geus weng ngaju muka calana bae nya weng. Rokok ku sia. Moal mabok rokok paling tunduh. Aya anu tunduh ku ngarokok cager. Aya anu cager ku ngarokok gering. Artina sing ade kiai mah ulah sok aju ngaharam-haramkeun barang nu lain haram. Sebab naon? Al hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Mata wujidatil ilat wujidal man. Wa matan tafat intafat. Naon elatna? Oh, elatna teh natni ai elatna seni teh bacin. Ieu teh elatna ti bisa tah henteu. Sok. Udag-udagan, mantekan, munazorohan, ulah sok wani-wani ngaharamkeun. Dina kitab tasawuf lain kitab tasawuf jeung fikih. Dek hukuman apa hukuman make ahli tasawuf. Ayo. Ai ahli tasawuf mah hiji doang nya nama min husni islamil mar'i. Nah eta bae. Tarku malayani. Tidak sawarena bagus. Husni islamil mar'i. Islamna seseorang ninggalkeun perkara anu henteu berfaedah. Atuh lain rokok bae. Kancing jas ge di dieu paedahan haram goblok. Kancing jas di naon manfaat eta sia. Aya rokok diharamkeun aya sia make jas aya kancingan. Can tasawuf sia. Tos kitu mah. Aya sia ngaharamkeun ngarokok aya make jas di tukangna make dibelah eta malayani tutup sia. Hayo sia. Tarku malayani. Hayo terus. Lamun urang cukup dahar ku 3 huap ka 4 haram. Sebab geus teu berfaedah. Nanaonan atuh. Eta tasawuf nu kitu ngaranna. Mantap kudu boga guru deuk tasawuf mah. Ieu mah diceramahkeun saudara-saudara bahwa kitu rokok itu adalah haram. Kamagola didalilan kunyana. Dalil mending mun bener. Didanyakeun bae urang isi budak bisa ngaji tan teu kiai pankolot. Coba. Ayo praktek at-tanbak haramun. Tanbak teh tembakau. Lamun al-afyun beda, al-hasyas beda. Mantak tasawur heula tuh. Naon tanbak, naon afyun, naon hasyas, naon hasyis. Atuh kudu hiji-hiji di tasawur ulah waka dihukuman. Beuh imana di jelema-jelema, udang-udangnya gede, ngaharamkeun rokok, make pikir. Wah, enggeus bakal ditinggalkeun umat kajian hukumage. Nu ninggalkeunna lain umat sa Gusti Allah. Ulah diajian kos kitu mah teu bisa ngaji. Nang sa nang Allah, sebab nang sembarangan. Ji atuh hukum nu makruh-makruhkeun bae. Adapun urusan anak kaditu na macam-macam teh lain deui. Aslina haram-haram, aslina makruh-makruh. Urang teu bae di kitab-kitab jaroko mah tambak teh ya geus ditasawur ku ulama eta teh teu ngamabokeun ngan sakaran nganatnukeun geus jatuh hukum kana makruh kuari diharamkeun rempag sia kajeun hukum rempag sia kajeun hukum je parang sana ulah sok kababawa heulanan urang bae tukang ngaji kababawa ku pamarentah tuh ulah nyana diharamkeun korupsi embung nyana diharamkeun sogok menyogok embung ai urang di babawa teh ngaharamkeun rokok ke heula dak da dasarna bae cenah kiai mah beuki atuh aing mah nya beuki nya hukum je atuh naon deui atuh abe dibere aing rokok ku gudang garam habek sakalian ye tuh sia mah hayang dibere bae meureun lain kitu ulah sambarangan ngahukuman
ulah sembarangan tetep bae pertahankeun urang teu bisa na saur jeung nyieun hukum mantak naon neuleuan di Fawaidul Makkiyah aya di kitab-kitab tasawuf aya asal bisa bae urang di kitab-kitab fikih nu lain aya oh ieu haram so teh min babi tasawuf atuh jang pribadi ieu mah haram di bidang ieu kieu elatna oh lain deui ieu mah teu sumarambah oh ieu mah haram oh ieu mah makruh fikih karak meneran tah jadi itu menang sambarangan urang lamun teu bisa maning nuturkeun kitabna bae nu bisa patokan urang Fathul Faidul Makkiyah dan lain sebagainya teu kudu nyieun hukum-hukum sorangan tungtungna ku ari nu ngaharam-haramkeun rokok ditaringgalkeun santri jeung umat nang saha nang Allah ku sabab naon teu bisa hukuman sia cak Allah sembarangan hukuman bae geus bae baralik jelema geus kudu kumaha itu ulah menta hampura ka kiai nu ngahalalkeun ngamubahkeun ulah ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi pernah ilu-ilueun jeung mu'i padahal mah dibere duitna saeutik abdi teh haju abdi ka babawa hampura Gusti hampura nu mantak abdi menta hampura haju ditinggalkeun ku mu'i abdi nu mere duit timun aya mah abdi ge terus cak Allah tolol beureun si Allah ye tobat dan nu hese kasalahan hukum matak naon tobat cara ulama-ulama baheula hukuman ciger aya nu datang eta salah meureun hukum bener tah teliti heula oh heuh hampura atuh salah mantak naon sih dia lain nu kiai hukuman nu Allah tah ngeunaheun kan masyaallah mantak NU seserian we barang aya nu ngaharam-haramkeun eta kakarek unsur khusus encan unsur muatan politikna naon sih muatan politikna kan aya teu sembarangan kan mui aya di Singapura haram ngarokok polusi tah mah aturan negara di urang deuk make aturan negara moal bisa sebab naon dokter ka batur bisa jasa dokter wah ini paru-paru ya ini larangannya jangan merokok ya udah jangan merokok jarak ke kantor saya tinggal rokok dokter pasien kadinya dok tadi katanya jangan merokok kok dokter merokok nggak apa-apa sedikit mah kalau banyak jangan udah situ juga ngerokok dah mati mah bukan urusan rokok urusan Allah ya iya itu deh jadi dokter sikos itu di Indonesia iya itu di Indonesia dokter Rianto almarhum dokter Wiranto kan akrab jasa jeung abah mun ka dieu nya mere obat blok tah ieu obat ini dok ini kalau kebanyakan dikasih tetangga boleh udah enggak apa-apa kalau ini udah kasih-kasihkan aja lah sakjana babari dokter Wiranto mah jadi urang keur ka ditu ngarokok banyak na ku kada ditanya dok kok ngerokok enggak ada penyakit enggak apa-apa sakjana yang ada penyakit enggak boleh ngerokok udah kita sama-sama ngerokok jarum deh nya ngarokona atuh jengkula di dinya di kantor ngarokok bae nya nama tuh jadi jangan apa kantor kedokteran ge bau rokok. Wirianto geus macem-macem bae. Masya Allah, nah cerita hukumna sakadar makruh. Buya Cidahu ngarokok, penting aing ngaji. Geus jam 2 eureun heula ngarokok. Capek meureun nya. Ngarokok lagi digulung ngarokona giliran bae urang ngarokok ulang ngarokok sia cenah nyana ngarokok ai urang teu meunang apa aing mah capek sia mah henteu betul jadi pareuman nyana urang mah teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok apu ya eta naon sababna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah harasim jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah nya ngarokok adekeun rokona tuh henteu teh mah leuwihna kadekeun mah nah eta ngarokok biasa kiai prawira ngarokok maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi lah nyana mah aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina ngantak begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot piki apa parabot tasawuf salila make piki atuh deuk naon nyana mah
atuh dek mana kitabna nu ngaramkeun sapeker mana hadis mana turunkeun ceknya hayu urang mantekan urang kudu jubanan urang jamu jawamean jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokok nya atuh ai sia teu bisa ngaji teu ngarokok maksudna ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah je kene-kene hajau teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui. Haji can nanya ka kiai, kiai ngarokok teu? Aing mah nu mantak ngarokok abeh dibere rokok. Kan lumayan ngajualan rokok bae ge. Oh, sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu. Taya keur carita hukum, masyaallah samarangan tanda kula samarangan. Kaliti heula tarigi. Tuh, at-tambak haramun, kukula kadenge be. Ya, atuh urang Garut pan marlak non tembakau di kedu melak tembakau terus NTB melak tembakau eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang bodena luar biasa anu asup ka negara teh sabaraha persen aset gede anu mantak aja diharamkeun aya unsur naon ye urusan polusi atau teman undang-undang negara pek bae bisa macara Singapura ngerokok orang tengah-tengah kota 3 juta namun di pinggir kota 2 juta namun di sisi hotel 1 juta namun di jero kamar 500.000 aya aturan-aturan anak namun endek aya khusus tempat ngerokok taman los urang keur kieu bae ditungguan bae ngerokok ditungguan ku jelema make hejo-hejo isi endek nungguan kuntungnya Pak saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung oh jadi nyana tugas orang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana tah piceun bae ku urang cokot ku nyana heula ngarokok sial atuh kita tadi bae mentas ya ka aing ya Allah ya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is mun ditotor cara nyokot hukum panjang ieu mangan sakitu bae wa yad'u 'anhum israhum wal awlal allati kanat 'alaihim jeung deui Kangjeng Nabi teh anu nyingkir-nyingkirkeun kana beban-beban manusia kana tanggungan-tanggungan manusia jeung kapayahan-kapayahan anu jadikeun belenggu terhadap manusia contona model baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa mamun tobat teh kudu bunuh diri jelema boga kasalahan tobat ka Allah kudu maehan maneh ketika bajuna kena najis lain kudu diseseh tapi kudu digunting uruk najisna kan berat mentak dirobah di zaman Kangjeng Nabi mau ya anhum israhum wal aghlal lamun tobat cukup ku istighfar bae aya aturan-aturan tobat tina naon ieu teh apakah mabok apakah zina apakah maling jeung apakah tina urusan-urusan nu lain aya aturan-aturanana waqat jeung teu kudu digunting tah cek Kangjeng Nabi Musa terus rahmat Allah nembus ka umat Kangjeng Nabi Isa nembus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantap alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu maka ari jelema-jelema anu arariman ka Nabi haju manehanana ngamulyakeun ngamumule ngahormat nulungan naon anu diperjuangkeun ku Kangjeng Nabi wattaba'un nur allazi unzila ma'ah jeung nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim sebagai penerang cahaya nu diturunkeun bareng ka Kangjeng Nabi melalui malaikat Jibril alaihissalam ulaika humul muflihun
tah etalah jelema nu iman ka Kangjeng Nabi anu ngamumule ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi nulungan berjuang terus sakumaha aturan Kangjeng Nabi nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim ulaika humul muflihun etalah jelema-jelema nu bahagia nu kebahagia tenan anu kakenaan ku rahmat Allah anu tadi wa rahmati wasi'at kulla syai bahagia mentak urang sisa hirup urang kuari dibere sehat ku Gusti Allah urang tempokeun geura mata batin urang ka kebahagiaan akhirat lamun nempokeun kebahagiaan dunia doang sakedeung boga mobil ditumpakan isuk pageto paeh mobil ditinggalkeun boga imah nu mewah ku urang dicicingan panas ejeng hujan teka panasan teka hujanan sabara tahu isuk pageto ditinggalkeun boga perusahaan urang boga kauntungan sabaraha miliar atau triliun isuk pageto ditinggalkeun sawah ditinggalkeun pamajikan nu bae nol hiji dua tilu opat ditinggalkeun engke ketika urang menghadap Allah sorangan anu bakal ditanya tentang kendaraan imah sawah perusahaan keluarga siap henteu urang mentak tempokeun batin urang kaditu ka alam akhirat bakal kumaha aing ketika ditanya tentang kendaraan nanti mana ka mana digunakeunana hayuh sia kitu keneh imah kitu keneh sawah perusahaan sakedeuk dalam dunia ulah kokomoan kena-kena kerja di DPR jadi bupati jadi gubernur jadi pejabat itu keneh jadi pengusaha urang kokomoan hotel mana bae dibeli bikang mana bae awe mana bae kumanehana ditumpakan sakedeung deui sia bakar ngalengkah cara nu kamari Haji Ahmad teh magrib ngobrol kene Isa masih berjamaah kene magrib berjamaah kene jam 7 maot da kumaha mending lamun urang geus boga bebekalan ditanya salat rapi puasa rapi zakat rapi puasa rapi dan lain sebagainya ketika ditanya kan mantep tapi lamun loba sangkutan-sangkutan urang duh ditanya ku Gusti Allah nah iyalah alladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nur alladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun jelema nu iman urang alhamdulillah iman wa azzaruhu ngamulyakeun urang ka Kangjeng Nabi alhamdulillah sakieu mah urang ciri ngamulyakeunana wayah muludan mawa aqua hiji dibawa deui ku urang sedang sakitu ge wayah rajaban gitu kene diayu-ayu ge batur mareng geus marawa cai marawa naon urang macat mawa aqua hiji diteuneun di hareupeun urang dibuka didoaan balik dibawa deui ku urang pohara eta jelema pas gitu tapi sakitu ge deureus ku hadir lagi geus alhamdulillahirabbil alamin aya tanda lah nah iman ngamulyakeun nulungan di antara nulunganana ieu urang keur ngaji kan nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang nulungan Kangjeng Nabi ngaranna ieu urang ngaji teh keur nulungan ngaluhurkeun agama Allah melalui ngaji di Suriah mah ngaluhurkeun agama Allah melalui perang nyawa taruhana di Baghdad kamari nulungan agama Allah perang nyawa taruhana di Indonesia mah urang kuari nulungan agama Allah melalui pengajian doa lamun aya nu muludan aya kiai urang datang eta teh urang keur nulungan agama Allah namun urang teh datang urang teh keur nyepelekeun agama Allah lain kitu cenah kiai kunaon tuh nu mantak teh datang kiai na Kiai Golkar oh lain deui itu masalahna teh lain deui teh bener sia atuh mah bener sia sebab nyanana ge cenah kiai lain deuk ngaluhurkeun agama ngaluhurkeun kantong oh ai kitu onam contohan ku sia cara kiai saha eta kemana meureun teh mah tah nu di luar teh nyahoeun itu pada teh urusan pribadi oh lain kiai kos kitu onam tah aya alasan tertentu hai gae nah, jadi lain teh cinta ka Kangjeng tapi kulana lah nyaholah oh lain deui teh urusanana ja umat mah ketika diajak ikhlas bener-bener ngagungkeun agama Allah jawara ge siap bae malah jawara nu ti heula lamun aya diajak perang gas kiai mah panderi bae kula ti heula kula mah poe ge masalah geus cak jawara kiai mah ulah ka mana kiai mah kula bae geus paeh ge masalah geus kula mah tanggung kula mah paeh ge emang sia berani amat buat aya jasa utang kula geus lah
sudah teh murni teh jawara. Masya Allah. Dan mantak ngagungkeun agama Allah mah kudu pamurni-murni wauhkeun heula ka Allah. Wauhkeun heula ka Kangjeng Nabi amun geus murni ngeunaheun. Geus ulah waka mikiran batur ngagungkeun agama Allah urang bae ti heula. Geulanan cara akidah urang nyahokeun ka Allah zatna, nyahokeun ka Allah teh asmana, nyahokeun Allah sifatna. Nyahokeun heula ka Allah carana. Ayo urang ngaji tauhid heula ti mimiti urang ngaji Tijan, ngaji Sanusi, ngaji Umul Barohin. Kabelah dituna urang boga guru engke khusus anu nganyahokeun rasa. Urang teh kapan ieu teh can boga rasa kakarak carita doang. Tauhid urang mah caritana tauhid omong. Allah aya naon dalilna aya dalem lanana. Bener. Nu ngarizkian salah. Nu ngarizkian urang Allah. Gimana ayatna? Ayatna teh dina Al-Qur'an wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ih pinter oge sia. Hebat sia, bener oge. Gas, bagus. Balik ka imah. Sageron dagang pai. Pan cenah naon nu kumalandang di alam dunia Allah nu ngarizkian pan sia dagang we itu kudu syariat. Teu bersyariat bat teu bisa tah. Ketika nyana maca ayat wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha kemudian nyana dagang eta teh tauhidna masih gicel kene. Salah henteu ngan nyana bersyariat satungtung bersyariat eta teh bisa dibeli. Kiai mun bersyariat kene bisa dibeli. Muana bae geus kiai muana bae. Moal sanajan udang-udangna gede bersyariat kene bisa dibeli. Moal kuat kajen gugumah ge. Saudara sekalian, jangan sembarangan. Pemerintah kita itu enggak beres, nakal. Dengan demikian hati-hati. Kita cari kelurusan, kejujuran. Oh, hebat amat di ceramahna. Waalaikumsalam. Pak Kiai yang kemarin ceramah ya, saya tertarik ya. Bapak siapa? Saya utusan Pak Bupati. Oh ya, mana Pak? Ini ada bingkisan dari Pak Bupati. Berapa tuh? Ada 20 juta. Nah, makasih dah. Salamin sama Bupati ya. Iya. Ceramah dehnya saudara-saudara sekalian. Kita harus hati-hati. Negara kita kan negara demokrasi. Dengan demikian, ini negara bukan negara Islam. Maka kita unjuk terima kasih kepada pemerintah yang telah melaksanakan aturan-aturan di negara. Kita doakan sajalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana isuna, Assalamualaikum. Isa, abi ususan ti Bupati. Bade naon? Ieu bingkisan sabaraha? 30 juta. Turun salam. Dulur ulah henteu nya. Milih teh maningan ka bupati nu aya bae. Dek bener dek henteu maning pilih bae dah. Ulah hese-hese lah. Ya, kiai bersyariat mah kos kitu takol habak. Tuh sia mah judulna deuleu ka kenca bae ulah wakal lah. Biasa bae sih. Jadi oyag-oyagan syariat mah kajentingnya na pinter ngajina. Cenah jamul jawame geus jago jasa ulah kakarak jamul jawame. Jamul jawame 2 kalegleg kunyana. Syariat mah kitu bae. Kitu bae sebab naon? Encan aya Allahan di jero hatena bersyariat. Cara tadi ayat baca wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tapi nyana dagang, tapi nyana tani, tapi nyana di pemerintah. Tapi nyana di pemerintahna lain nek digawe tapi hayang duitna eta nu kos kitu ngaranna bersyariat. Tapi ketika jelema geus berhakikat lain deui. Moal bisa dioyag-oyag kejen kukumaha. Isin ka Allah, sieun ka Allah, dibunuh sekalipun loba nu diseret. Imam Syafi'i di penjara, Imam Maliki di penjara, Imam Hambali di penjara mempertahankan hukum isin ka Allah. Imam Bukhari diseret isin ka Allah keun bae paling paeh di dunia mah tapi aing di akhirat dipuji ku Gusti Allah dibere sorga. Tapi kiai syariat mah yang senang di dunia di akhirat tadi perhitungkeun. Nu mantak lamun eueuh kiai hakikat di dunia umumna khususna di Indonesia silakan mantak masih kene aya ahli hakikat alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal nanya nu mana sih kiai eta mah rahasia. Teu bisa sanajan sia di bejaan engkena puyang ahmadnya. Sebab naon? Atuh ahli hakikat besarua babarengan jeung urang waya dahar-dahar waya nginum-nginum. Malah mah getolan sia kadaleuna ibadahna. Nya mah tugas datang ka hakikat pan indah
jas. Eta kan melalui toriko melalui cobaan-cobaan. Nukus kuku guru urang sok didongengkeun teh jelema bertoriko dek naikeun kan naikeun rasa. Lain wirid toriko mah. Wirid mah babari. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 illallah. Barang beunta cauna gede illallah. Illallah. Lamun cauna leutik illallah, illallah. Aja tarekat kos kitu. Heran deh, lain tarekat memindahkan rasa. Tina sieun jadi sieun, tina teresep jadi resep. Tina teu kadeuleu Allah jadi kadeuleu. Nah, guru tarekat ya, abang nek naikeunana make cobaan. Murid, ada. Sia geus dibere tarekat, guari dek ditaikeun. Pan lain wiridnya nama. Cara naikeunna ya ge. Ha. Saurang-saurangna neangan kotok. Sanggeus neangan kotok bawa ka dieu, sanggeus dibawa ka dieu, terus aing diinstruksikeun hiji-hijina kudu dipencet ulah kadeuleu ku jelema. Nya. Namun kadeuleu aya nu deuleu berarti batal. Pencet ulah aya anu neuleu saurang-urang aja. Silakan. Dah angkat kabeh. Maruli kotok bebeja. Ieu sedang. Pencet. Pencet kabeh aya nu mencit di kolong. Luak liuk nya sasa. Lulus asana aing. Aya nu mencit di kebun kirai. Lulus asana aing. Aya nu mencit di kolong jembatan. Lulus asana aing. Aya nu di kamar sorangan bae. Lulus. Kabeh macem-macem. Anu tipeting bae tipeting. Peting pencit. Neuleu aja nguk kumaha. Kabeh di bawah. Ya kiai. Ya di mana mencitna? Abdi di kolong bale. Aya nu legeun? Teu aya. Tanda. Sia. Abdi di kebun kirai. Aya nu leuleu? Teu aya. Sia. Abdi di kolong jembatan. Teu aya nu nulis sama sekali. Sia. Abdi mah tipeting mama. Nu leuleu abdi ge teu leuleu. Dia peuting geus dipencit sapencit-pencitna. Pajar hebatnya sabareu. Tinggal nu saurang mau kotok hirup. Pan siapa tadi pencit? Cerekan ku mah. Henteu. Kunaon? Hese mencitna. Kunaon tuh hese? Cak mama ulah aya nu deuleu jah hese. Bang. Hese di kamar Allah neuleu di kolong jembatan Allah neuleu ti peuting Allah neuleu lah kula mama hirup bae. Tah cak mama tina 10 murid anu lulus hiji sia anu tadi pencit tuh. Boga rasa jana asa dideuleukeun bae ku Allah tah mindahkeun rasa nu hese. Urang salat pada ungkugan bae make bage akur bae. Allahu Akbar akur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah akur. Tapi perasaan kan beda. Nu ieu nginget-nginget karung bae. Nu ieu hayang ganti mobil. Anu ieu mah hayang bobogohan. Nu ieu hayang nyandung. Masya Allah macam-macam tuh perasaan. Tah eta mindahkeun perasaan. Inna taqwari ka Allah bae hiji. Anu la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Henteu samar ka Gusti Allah mah. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi di bumi, di langit. Apa aya nu teu kadeuleu ku Gusti Allah? Malaya. Apa aya nu teu kanyahoan ku Gusti Allah? Malaya. Apa aya nu teu kadenge ku Gusti Allah? Malaya. Bok pokona mah eueuh na kadeuleu, eueuh nu teu kanyahoan, eueuh nu teu kadenge. Gerak urang, gerak Allah, deuleu urang, deuleu Allah. Cep ulah pajar nang urang tapi nang Allah atuh kanyahoan ku Allah. Denge ulah pajar nang urang nang Allah atuh kanyahoan ku Allah. Anu kadenge Allah nyawa, nu kadeuleu Allah nyawa, nu urang lengkah Allah nyawa. Ja eta teh lengkah urang lengkah Allah. Tah dek mindahkeun ka dinya hese jasa. Kumaha cenah carana kiai? Babari. Je, piceunan resep dunia. Mulai merengket. Resep ka dunia piceun. 2 resep ka makhluk piceuna. Sugan patulapat tali jeung pejabat jeung nu gagah jeung nu sugih piceun. Hiji bae Allah. Kitilu nafsu piceuna. Nomor keempat setan. Tah lamun geus bisa bicara nu opat, urang sorangan infirad ka Gusti Allah. Beurang jeung peuting bakal akur. Sehat jeung gering bakal akur. Urang teh kajen di lomba jelema jeung sorangan bakal akur hiji bae Allah. Tah mun geus aya kiai nu kos kitu mal robah. Moal nu tadi sudara dia.
dibere saudara saya dibere deh dulur lah moal puluh ya tetep baik urusan dibere ngan teu dah urusan urusan tebak gerak Allah ngan terus ka Allah cek bupati pan dibere kan terus bae ya tuh bukan salah nu mere tuh sia mere bere deui aing geus sia tuh aing mah tetep kieu jalurna Al-Qur'anul Karim gubernur kajian gubernur bupati wilayah gubernur presiden sekali ini mah jalur Al-Qur'an moal kebal hirup kalengkah ke alam barzah tanggung jawab di hareupeun Allah tah lamun urang geus boga pemimpin nu kos kitu nyana ngajak perang daek we daek ya mah hoi dulur perang saru teh heula sia ai di dinya keula kos kiai borangan. Kos kiai borangan lewat ka kuburan. Jadi dia. Ayo mama di tengah. Emang kunang gitu, ulah loba omong. Awas ya di kuburan ulah lompatnya. Emang kunang mama aing keur nguji sia padahal mah nyana sieun. Ka murid mah bisa aing nguji sia. Coba datang ka banda sia, dicekelan bae ku mama. Tuh sia. Barang datang ka kuburan, lompat kabeh. Mama ge lompat, tolong. Lain muji nyana nu borangan tak orang embung boga mama kos gitu embung Nailah doa Kangjeng Nabi Musa anu disusul ku rahmat Gusti Allah wa rahmati wasiat kulli syai ternyata horenganan lain sazaman Kangjeng Nabi Musa nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Isa nuluy ka zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam numandak terus orang tuturkeun falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun wallahu a'lam.